Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangudi sareng simkuring Mang Ian dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun sakur kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang palawargi sadayana atuh mugia aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina wangkid ieu simkuring sijamidangkeun hiji jejer carita anu judulna Ratu Jin Toloheor karya Kang Rompis II. Kumaha saterasna ieu lalakon Ratu Jin Toloheor sareng Nyimimi ulah ka mana-mana tetep di channel Kisah Tanah Sunda. Namung sata acana dilajeng kade ulah hilap anu teu acan subscribe mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo jejer carita anu salajengna. Anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun debu nuhun laksa ketika bingahan mugia sing tiasa janten rencang hiburan palawargi sadayana dina satiap aktivitas anu nuju masakna, anu nuju di perjalananana nya, nu di kiosna, di padamelanana bari ngajahitnya seueur ningal tempat konveksi bari ngajahit bari ngopingkeun dongeng cenah. Ulah hilap oge di like di komen supados aya interaksi di antawis urang sadayana sareng di share dibagikeun nya atuh mugia wasilah palawargi sadayana nu share ieu dongeng Sunda khususna di zaman kiwari tiasa nanjeur deui amin. Supados teu nyangkolong ting kana waktos hayu urang sami-sami ngabandungan ieu lalakon Ratu Jin Toloheor mangga kaparoyun sadayana wilujeng ngadangukeun prung Si Gundil jeung si Jarud terus bae lumpat bari mamanggul domba. Lumpatna kebat ka lebah reuma, ka jalan reuma anu pinuh ku kakayon. Nu maksudna ngarah teu kasusul ku nu ngobrotna. Tetela nu ngudag leungiteun tapak teu bisa ngudag ka bangsat. Nah, ka mana kaburna bangsat aram jadah teh? Salah saurang tukang angon bari ngabebeutkeun awakna kana jukut. Ambekanana ngahega kawahing kuripuh balas lumpat. Digana mah euy, mubus kaleuweung si kurang ajar teh duh. Pun baelah urang bebeja we ka tua kampung ngarah urang lemur leuwih waspada. Sabab bangsat geus mimiti mabu di ieu. Emal baturna atra beungeutna juuh ku kesang. Reureuh sakedeung ieu miceun kacape. Emal baturna deui panona rurat reret nitenan lebah dinya bisi bae bangsatna nyarumput. Kocapkeun si Gunil jeung si Jarud terus bae gogorobasan kanu bala. Suku jeung leungeunna geus barared ti kararait kana cucu sanggeus ngarasa moal kasusud ku nu ngudagna. Si Gundil jeung si Jarud areureun tina lumpatna. Rengse ngecagkeun domana, blug duanana ngabebeutkeun maneh kana lemah awahing kuripu. Duanana nangkarak bengkang, kesang juuh saawak-awak kawas pulang mandi. On kitu deui amekanana pating haregak patemalan. Sajongjonan mah si Gundil jeung si Jarud daya nu cacarita. Duanana keur ngararasakeun kacapena anu kacidarohakana. Tu antukna bakating kuripuh ku herbae duanana kasarean di tengah leuweung
Ari sakadang doma ukur darpa bari nyatuan jukut. Dina wanci sareupna si Gundil jeung si Jarud pating kulisi kusabab hawa banget ku tirisna. Urang kasarean Jarud. Cuk si Gundil bari nguniang hudang. Panona rarat reret sabab kaayaan geus poek. Bener Kang euy, awahing kuripu meureun euy bae balas lulumpatan. Tapi untung euy teu kasusut. Aduh, paniatan urang tina kahanan ngiwat Nyi Mimi ayeuna mah. Emal si Jarud bari ngareret ka Nyi Mimi jeung ka Nyi Iting. Kaciri duanana keur dariuk. Jadi tuluy kumaha tuh euy satuluyna ieu duh. Malah ada cicing di dieu sakieu para roekna panan. Ieu we Kang, lamun lumampah deui urang bakal ripu, ya pemawa babandang deui. Jadi ayeuna mah ieu bikang urang kokos heula di dieu. Tah, geus rengse urang tinggalkeun di ieu leuweung. Pikeun miceun lacak wayahna urang montong wara balik ka lemur sajeroning sabulan mah. Kitu ceuk si Jarud. Mere pamandangan ke si Gundil. Sajongjonan mah si Gundil teu nyarita, uleng mikiran caritaan si Jarud. Ngan teu lilapok bae si Gundil ngomong. Kitu hade euy, ngan wayahna si Mimi mah bagian dewek. Si laing bagian si Badegul. Heueuh, kajeun sakali sewang we euy. Mun kitu mah tuh urang bakal ribut teuy Kang. Kuring can kawin yo, jadi kudu mitemoyan lah kanu hade. Nyata ka Nyi Mimi. Kang sorangan mah tugas pengalaman. Payahna we si Badegul heula anu digarap. Bisi panasaran mah urang sakali sewang. Oh baik kuring mah kajon mere duit we ka akang lah keur pabuburung. Ceuk si Jarud keukeuh manehna mah hayang ka Nyi Mimi. Nu antukna mah si Gundil ngaluyuan kana kahayangna si Jarud. Lamun patugeng-tugeng parebut Nyi Mimi meureunan moal aya tungtungna. Sanggeus baradami si Jarud nyamperkeun doma nu keur depa. Dina paningali si Jarud mah eta teh Nyi Mimi. Si Jarud nungtun domana kanu buni anu kekep ku kakayon. Nya eta dina rungkun berennya balawargi. Epon kitu deui si Gundil mawa domana rada anggang tidinya nyalingker kanu suni. Si Jarud neuteub ka Nyi Mimi anu sakitu gademolna. Nafsuna geus mimiti nyak serak kana awakna. Katingali beheungna lok-lokan. Ragamang leungeunna nyabak awak Nyi Mimi. Karasa euyak jeung haneuk heuda beureuran doma nya. Nyai. Sora si Jarud kadenge haros-hos. Perbawa birahi nu geus ngagulung meh teu kawadahan. Nyi Mimi teu nemalan ukur melong ka si Jarud. Karawak awak Nyi Mimi dirangkul bari ditinihan ku si Jarud. Atuh puguh bae sakadang doma teh ngagurinyal reuaseun awakna ditinihan. Me. Doma ngaberele atuh gurubug si Jarud ngagurubug bari ngorejat. Panona buncelik ningali kana domba. Si Jarud gigisi kana panona bisi bae salah paningali. Keukeuh nu aya di hareupeunana sakadang domba nu keur depa. Atuh rei bulu punduk si Jarud ngadadak muriding. Si Jarud boga angkeuhan. Lamun dedemit nu ngageugeuh di eta leuweung geus nyilih Nyi Mimi jadi domba. Inget kadinya ngan berengbeng si Jarud lumpat teu sirikna notog-notogkeun maneh. Teu nolih ka baturna ka si Gundil. Gorobas si Jarud lumpat ke gorobasan. Lumpat kanu bala hegeus teu mikiran leungeun jeung sukuna anu barared balas ti kararait. Komo mikiran calanana mah. Ocapkeun si Gundil. Manehna geus ngalaan calanana samangsa arek ninihan Nyi Iting teh. Dumadakan kadenge aya suara pating gorobas. Si Gundil tangka ngaranjuk. Manehna langsung ngorejat. Marengan si Gundil cengkat kadenge suara domba ngaberele. Si Gundil ngagurubuk reuas ku hiji ku dua. Awahing ku geumbeur. Jeung sieun meureunannya.
Si Gunil tenolih deui kana calanana, beretak si Gunil lumpat ngabecir bari gogorowokan minta tulung. Geus teu ningali kana tincakeun sumaona sadar kana kayaan dirina anu geus teu dicalana. Si Gunil lumpat ku kurusukan kanu bala bari ulutudan. Kocapkeun kayaan di hiji lemur nu katelah ciangsana. Hiji lemur nu kawilang gegek ku pangeusina. Lemur ciangsana teu pati jauh ti lemur nagra. Ukur sajam ku badarat. Mangsa baheula lemur ciangsana kacidana anjeun pamorna. Jalma-jalma pada apal ka lemur ciangsana. Geus moal bireuk deui mun seug aya jalma nanyakeun lemur ciangsana. Sabab lemur ciangsana geus raket jeung rongeng Cahya Sumirat. Najan kiwari geus taya di rongeng di lemur ciangsana. Tapi balarea moal poho kana ngaran lemur ciangsana anu kungsi sohor. Di hiji imah anu rada nenggang tinu sejen. Kaasup imah buhun. Lantaran model imahna masih keneh kabaheulaan pisan. Tapi najan kitu, kayaan didinya kacidara resik jeung bara resih. Eta imah teh ditinggal Kilendra pupuhu lingkung seni ronggeng Cahya Sumirat. Ari Kilendra boga budak hiji nu ngaranna Ki Jarkasih, tapi geus taya di kieuna geus lila tilar dunya. Turunan Kilendra ukur aya 2, nyaeta Jang Ahmad jeung Jang Sugih nu taya lian anakna Ki Jarkasih atawa incuna Kilendra. Harita ka imah Jang Ahmad kadatangan adina Jang Sugih. Ari Jang Sugih cicingna di lemur nagrak, salemur jeung nyimimi. Lantaran pamajikanana urang lemur nagrak nu ngaranna Nyileha. Jang Ahmad sorangan can kawin, najan umur geus ngalikur taun. Kapiheulaan ku adina nyaeta Jang Sugih nu geus rimitan sarta boga anak hiji. Cager ilaing teh gih. Nah si Acep tadi bawa cek Jang Ahmad tumanya ke adina Jang Sugih. Ari Acep teh anakna Jang Sugih alona Jang Ahmad nu umurna karek pincak 3 tahun. Angis tau Kang, nyeta si Acep teh keur hareeng si di ongkled bae we ku biangna. Ke ari Umi ka mana Kang? Emal Jang Sugih bari tumanya ngeunaan indungna nyaeta Umi Encum nu taya di dinya. Syukur ari cager mah hareeng mah da keur usum kahebos ku usum hujan nu meh taya reureuna ayeuna teh. Caang sakedeung maju ka beurang geus ngagebret. Geus usumna mah meureun hamo bisa dihalangan. Eta Umi mah keur ka imah Juragan Danu diangkir weleh aya tatamu di dayeuh. Umi kudu popolah di bumi Juragan Danu. Akang ge dititah kaditu kudu babantu meresan sabangsa ning korsi keur para tatamu ngan akang teh teu init. Di dieu keur moe pare moal hade ditinggalkeun mah. Kitu ceuk Jang Ahmad ngabejakeun kayaan indungna nu suwung taya di imah. Ari Juragan Danu minangka jalma pangjegudna di lemur Ciangsana mah sobat bapana samangsa jumeneng keneh. Lain Kang, pangna abdi ka dieu teh aya perkara nu kawilang penting ieu teh. Nya sasata mah hayang ngobrol jeung Akang. Cek Jang Sugih nepikeun pamaksudanana ka lanceukna nyaeta Jang Ahmad. Nyapok bae ari arek cacarita mah ge. Ngan lamun perkara duit mah Akang taluk perut boga ieu teh parege pancan kajual sabab para rasu keneh. Dibanding loba nu hapa deui. Walon Jang Ahmad bari nyerenge seuri. Lain perkara acis Kang. Ieu mah perkara nu sejena heusuk saukur hayang ngawangkong we babala gonjangan. Nya pek bae ari geura cumarita ari rek kitu mah. Ge sok tong asa-asa kawas jeung sabae leuing mah. Jang Sugih bangun rumegag arek cacarita teh. Kawas aya nu dipikasieun.
Ngan teu lila pok bae Jang Sugih ngawakca. Kang, uring teh hayang nanjeurkeun deui lingkung seni ronggeng Cahya Sumirat ditinggal aki urang. Jang Ahmad tangka ngaranyu ngadenge kekecapan adina teh kusabab teu ngimpi-ngimpi acan sumawona ingeteun kana perkara ronggeng mah. Lantaran geus puluhan tahun kaliwat samangsa jenat akina jumeneng kene. Keke, akang teh asa raruas ngadengina. Teu gugur teu angin juk nyaritakeun perkara ronggeng. Wariwan ilaing mah eugi cik Jang Ahmad bari neuteup ka adina. Nu diteuteub ukur seuri leutik, geus disawang ti anggalna, lamun lanceukna bakal ngarasa bingung. Geus pasti akang bakal nyangka kuring keur ngalindur atawa ngimpi. Tapi lain harti lauta. Sabab ieu mah perkara nyata lain goib. Hiji kawajaran atuh da lamun abdi hayang nanjeurkeun deui ronggeng ditinggal karuhun mah. Lantaran pan urang duaan teh kakocoran getih seni ti para luluhur urang. Tak kitu Kang. Cek Jang Sugih mere alesan kalanceukna. Nya kaharti ari lebah dinya nama, tapi cing inget gi ngawangun lingkung seni ronggeng ti pan lain pagawean enteng. Tapi kacida banggana lain ku masalah neangan ronggengna tapi pikeun ngawangun ti awalna. Kosokomo ayeuna geus aya ronggeng kancara medar nu nanjeur ti mangsa bihari nepi ka kiwari. Geus tangtu balarea moal ngareret ka ronggeng nu anyar nu tacan karuhan siga kumaha. Jang Ahmad mere wewengan ka adina. Jang Sugih nyata Jang Sugih urangnya lain ngaleutikeun hate tapi memang kacida banggana ngawangun lingkung seni ronggeng nu geus lawas ti lemah. Nyari ngemut kalebah dinya nama abdi geda pasti ngaraos abot Kang. Tapi urang kudu inget ya Kang, saur bapak aki urang nepahing pati samangsa keur meujeunna nanjeur. Samalah mah mautna aki urang teh teu munasabah. Lain harti teu munasabah maot kasaran ku dedemit, tapi maot teu pupugu kawas aya nu deleka ngahaja di alapatina. Manggawe eta magalih ku akang. Jang Ahmad ngahuleng ngadenge kekecapan adina Jang Sugih. Memang anu dicaritakeun ku adina teu mencog sarua pisan jeung dongeng ti jenat bapana. Lamun Kilendra nepahing pati teu pupugu bet siga dipinang saraya deungeun di ala patina ku jalan demit. Akang ge ngarti pisan kana kahayang ilaing teh. Tapi naon nu jadi cukang lantarana nepi ka ilaing hayang nanjeurkeun deui ronggeng ditinggal karuhun teh. Cik Jang Ahmad ngarasa panasaran nu jadi sabab adina hayang nanjeurkeun deui ronggeng. Ayeuna mah urang guar heula ku abdi ya Kang, ngara akang teu poekeun teuing. Kieu ya Kang, di lemurna gerak teh pan aya hiji wanoja nu ngaranna Nyi Mimi. Ari tangtunganna mah kawas awewe sejena jajar pasar, nya pantes lah kasebutna. Tapi teuing kunaon ieu teh, Nyi Mimi ngadadak robah rupana. Jadi geulis campernik nanding widadari. Cek paribasana mah gitu. Sok padahal pan indung bapana mah jalma biasa lain jalma beunghar. Kagelisan Nyi Mimi geus jadi sabiwir hiji, jadi kacapangan balarea. Tapi najan mibanda wanda mencrang, Nyi Mimi kacidadai kanana tara era digawe di kebon, tara mung najan kudu kukurusukan. Padahal mamun seuk ningali tangtungan Nyi Mimi, matak ngoho kanu nenjo sakitu gademolna Kang. Awakna eta kumuleng langgeor meong congkok, matak lali kana purwalat poho kana daksi samangsa ditaksir. Pokona mah si bedul cihuy we Kang dah. Kitu pokokana Jang Sugih mangsa harita ngajentrekeun kalanceukna nu jadi sabab dirina hayang ngawangun deui ronggeng ditinggal ti karuhuna. Ngomongna bari pepeta awahing ku hayang katanggap ku lanceukna. Jang Ahmad nepi ka ngagagak seuri ningali pola adina teh. Ari cacarita teh nepi ka dadas kitu ilaing mah ge. Teu cing inget ilaing teh geus boga pamajikan.
Teu pantes eta muji awewe nepi ka bebeakan kitu. Make jeung aya gademol-gademolan sagala matak moho deui. Pan sagelis-gelisna ge awewe. Ustang tuh bakal aya nu leuwih geulis ge. Abina-bina teuing ilaing mah. Cek Jang Ahmad bari mesem geugeuy kanu jadi adina. Lain muji dume katarik ati atuh Kang. Sok komo mikah yang kanu lenjang paralun teuing Kang. Ngomong kieu teh jeung buktina lantaran geus ningali lain ngan saukur beja, lain cenah cek batur. Mun seug eta mah nyimimi daek jadi ronggeng duh dina waktu nungan sakedeung. Bakal mapakan kan ceramah dar. Lain omong tambah bau sungu tapi abdi mah kacida yakin pisan Kang. Ngarah teu panasaran, sok akang ulin ka lemur nagrak tepungan jenisna. Ngarah akang yakin ku sorangan lain sakadar ukur beja. Jang Sugih keukeuh manehna mah hayang nanjeurkeun deui ronggeng Cahya Sumirat. Samalah mah nitah kalanceukna sangkan ulin ka lemur nagrak. Nyalah hiji poe akang ngarek ngahaja ulin ka lemur nagrak. Yang buktikeun omongan ilai ngeunaan nyimimi. Tapi sok sanajan jenisna urun jadi ronggeng, akang cantang tuh sanggup ngawangun deui ronggeng ditinggal aki urang. Sabab loba perkara nu bakal karendapan gi. Lantaran bakal beda antara implengan jeung kenyataan mah. Kitu ceuk Jang Ahmad. Manehna anger bae teu purun lamun kudu ngawangun deui ronggeng Cahya Sumirat, loba kahariwang jeung karempan. Kaarti ku abdi Kang. Tapi segala rupa oge da kudu dicoba heula. Ulah kumeok memeh dipacok. Narah ngejat can makalangan. Kapan urang mah darma ikhtiar atuh wajib usik ngejatkeun awak. Ari soal hasil teu nama urang sangakeun we kanu kagungan. Samaksa ilaing mah kudu pok torolong gancang ngabukti. Jang Ahmad tangka gogodeg ngebandungan pola adina teh. Kapan boga kahayang malain ngan saukur diimpleng dicipta-cipta di lelebah tuh Kang. Tapi jeung prakna ngarah kerasa jeung katara ulah pikir ngajaul ka alak paul tapi lahir ukur di harudum sarung yang kerek bari kerek. Atuh eta mah ngimpi ngaranna. Kapan pangeran mah tos ngadau marane gera minta ka kami geus tangtu ku kami dibere. Sabab pangeran mah geus pasti mere rezeki ka sakumna makhluk nu kumelendang di alam dunya. Asal daek usik diri ngolah akal. Untuk tongo walang taga jangkrik cicir gogodongan jeung geus dijamin pandikina ku pangeran. Komo deui manusa nu miboga daya kuragana mibanda pikir pamikir ku akalna. Kitu numutkeun abdi mah Kang. Wingus ah. Yur ari debat jeung Ustad Mikun teh. Jang Ahmad ngagagak seuri bangun ngeunahna keraanan. Teu burung Jang Sugih oge milu seuri. Adi lanceuk aluprek ngobrol bari kaselangan ku pating barakatak seuri. Dina hiji waktu ka Imah Ambu Esin kadatangan tatamu nu tayalian Jang Ahmad jeung adina Jang Sugih. Kadinyana teu lengoh tapi bari mawa cau tanduk aya kana dua turuina. Ulah era teuing nganjang ukur mawa keupat sok kaisinan ku pribumi. Basa anjog ka Imah Ambu Esin. Pribumi gancang aku galegeh pisan. Ieu teh Jang Ugi yap ka jero Jang. Nah kamana ari nyileha teh ka dieu? Cek Ambu Esin geus apaleun ka Jang Sugih ku sabab salemur. Atur nuhun Ambu, duh kaleresan teh pun bojo mah nuju milih kacang di bumi Mang Supriya. Kemal Jang Sugih bari ungah ka jero imah. Ke ari ieu saha? Cek Ambu Esin bari mencrong ka Jang Ahmad nu ngajajanteng di lawang panto. Ieu teh pun raka Kang Ahmad, dumuk nama di lemur Ciangsana, ngajak ka di hoyong amengan saurna teh. Kemal Jang Sugih mere nyaho ka Ambu Esin lamun eta teh lanceukna. Aturan Ambu, abdi pun Ahmad. Cek Ahmad bari nyolong krong ngajak sasalaman ka Ambu Esin.
Haturan ujang sok kalah lebet ngan hambur amu madangan sakieu bukti na geringan. Cek amu esin bari miheulaan unggah ka jero imah kek diuk dina sama. Yang Ahmad terus bae unggah kek diuk ngarendeng jeung adina. Hapunten nih tamu pilih kawakel waktosna tuh kadieu oge ukur lengo gini. Namun tadi teh kaleresan di bumi aya cau dua turuy teras bae dicanak kadieu. Lumayan ulah tambi gado ngagayot manawi teh. Cek Jang Sugih bari seuri cau tanduk dua turuy dibikeun ka amu esin. Mending repot ujang amu mah teu pandang kana bawana. Dianjangan oge ka dieu geus kacida bungahna amu mah. Tembal amu esin bari nyician cai kana lumur. Sok ditunda hareupeun Jang Ahmad jeung Jang Sugih. Ari Aba nuju ka mana amu? Cek Jang Sugih tumanya ngeunaan Mbah Kune nu suwung taya di dinya. Bapana si Nyai mah di sawah keneh tacan mulang ujang. Ari ujang duaan teh ngahaja ulin atawa aya keperluan ieu teh. Hamburanya ambu gasik tumanya bisi bae aya perkara anu kacida pentingna. Ambu esin geuwat tumanya ka semahna. Ngawayagah bisi bae aya hal nu kawilang penting nu rek ditepikeun ku semahna. Abdi duaan teh sajamengan ieu teh sakantenan silaturahmi dupi anu utamina mah hoyong jonghok sareng nyimimi. Ngalian ti hoyong ngawangkong sareng jinisna oke aya perkawis anu bade didugikeun ka anjeunna. Tapi hapunten aduh sanes kumaha wantun ieu teh. Emal Jang Sugih bari rengku. Keun bae ujang, amu ge geus ngemaklum. Urang teang heula ka kamarna. Cek amu esin bari cengkat. Terus bae ka jero rek neang nyimimi mamalihan. Teu lila kadenge sora reketna palupuh nu kajejeg ku suku. Nyimimi kadinya kairing ku amu esin. Barang srog kahareupeun duanana. Jang Ahmad depi ka bunceli panona neuteub meh teu ngiceup ka nyimimi. Nyata pisan omongan adina. Nyata Jang Sugih lamun nyimimi mibanda rupa geulis nanding widadari. Ari Jang Sugih ukur seuri leutik ningali ketak lanceukna nu ukur colohok ngembang kadu. Jang Sugih ngerasa menang sabab bisa ngabuktikeun sagala omongan manehna ka Jang Ahmad. Pamiarsa sadayana waktosna parantos tenyekapan cag urang tunda ilalakon Ratu Jin Toloheor atau napi Ratu Arum insyaallah odang teraskeun dina video anu salajengna. Bobot sapanon carang sapakan cag urang tunda di Hanjuang siang urang teu di Haneuleum sieum paranti nyokot tinggalkeun mangsa datang ka samper deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.